Ya Rabbi bin nabina irham nabi wa ummina waghfir lana wa abina wa'fu anna wa ummina indung tunggul narahayu bapatang kalna darajat indung nu wajib digugu bapak nu wajib dihormat. Salapan bulan ngakandung tapi umi henteu pundung teu boga rasa kaduhung pasrah kanu Maha Agung. 7 bulan umi ripuh gawe berat henteu mampu bapakna ukur karunya henteu daya teu upaya dugi ka ngalahirkeunna nalang sakabina-bina nyerita ya papadana nyawa jadi taruhana kesanggeut jeung cimata kaluar henteu karasa tapi umi tetep bahagia anak salamet ka dunya orokna inghak-inghakan ditangkep jeung diciuman bapa cerik rek ngazanan pinuh rasa kabungahan 2 tahun disusuan umi terus diripuhan kanyaana teu ngurangan malah kadeudeut nambahan dugi ka urang dewasa umi melengna kacida sieun anakna cilaka teu taat kana agama umi terus ngaduakeun sanajan anak nyusahkeun umi teu liren ngaduakeun sanajan anak doraka di waktu umi teu damang anak mah henteu hariwang umi cerik nahan nyeri anak ukur bisa seri dina waktos umi wafat dunya teh asa kiamat jantung ratog
asa pegat, mugi umi sing dirahmat. Di mandian di boehan, jasad umi disolatan. Abdi cerik balelehan, umi na jero pasaran. Dianterkeun ka kuburan, Cipanon teras ngecelakan. Kana pipi ngabasehan, nu aya ngan panyesalan. Nabi parantos nyarita, nu dosa ka indung bapa. Di dunya pasti cilaka, di akhirat na disiksa. Pamugi ieuna zaman, sing dijantenkeun ganjaran. Ka umi di pakuburan, dipaparin kanikmatan. Panungtung doa sim abdi, ya Allah tepangkeun abdi. Jaga sareng umi abdi